Sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami Bandungan deui lajenganana carita hayang beunghar karangan Kiliksa bagian anu ka-26. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda. Dina bagian anu ka-25 hanca poe kamari padaran Mang Dedi kabegat wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam isuk-isuk di alam manusia. Khususna atuh Kakang Dudu anu alhamdulillah salamet tiasa canak nyatana ku Ali Rohman di nagara Guebul Wujud atanapi di nagara Siluman. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam isuk-isuk di alam manusia. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kaayaan alam harita teh beki berang baik malah geus meletek mata poe ti belah wetan. Bre aya dua tangtungan jalma. Horeng si mana horeng Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu. Malah Jang Ali Rohman ngaranggahkeun leungeun duanana ka langit bari ngucap alhamdulillah rabbil alamin. Geus caang geuningan alam teh Kang Dudu cik tegaskeun aya di mana urang teu. Cek Ali Rohman berijeng nangtung lalaunan. Malahan Makang Dudu oge nurutan terus sarateret. Tapi edas kaayaan jadinya tetap teu wawuh da puguh jauh ti lemur. Anggang ti desa. Teterang Ujang. Nah aya di mana urang teh nya? Hayaneun sakadang siluman nurunkeun urang bet dinu kaayaan kieu. Matak naon lamun mulangkeun he ka lamur Cikarang sakalian jangnya ulah ngagawekeun. Kunaon go mujang-mujang ulah suloban nawar atuh Kang Dira. Sakieu oge alhamdulillah urang kudu nganuhunkeun sabab lamun teu nepikeun ka alam manusa rek kumaha. Tangtu urang teu leuwih sangsara meureun Kang. Mangkaning abdi sorangan teh nyaho kana jalanan nu tangtu. Yakin matak nyasabna teh Ari Ujang. Nah, ari angkat terang ti saha atuh? Nu margina bet tiasa nyusul ka Akang. Asa teu kaharti ku Akang majang Kang Dudu ngerasa heran. Sabab manehna teu nyaho ana alakon anu saenyana. Atuh Jang Ali Rohman jadi hayang ngajelaskeun. Ngarah Kang Dudu nambahan kanyahona meureun. Kieu Kang anu saresna mah. Sumon. Tadi teh di lemur urang teh lemur Cikarang kacida pisan ributna. Margi Akang kabejakeun maot cicing atuh. Atuh jalma-jalma salemur teh ambil daratang kabeh ke bumi Akang. Tapi untung aya kasepuhan urang datar Aki Sanip anu luhur elmuna. Anjeunna tiasa ngaguarusiah aneh. Yen Akang teh saenyana mah henteu maot, tapi dipaling ku siluman selemin. Nya utus ka abdi sangkan mudag ka nagara anu tadi, nagara siluman teh. Channel Berkah Segara, Aki Sanip channel dituduhan asli jalan-jalan Mang Dedi. yen abdi teh kudu muru ka muhara wahangan Cipater bari jeung di bahanan gayung tina batok. Gayung tina batok. Lajengna kumaha Ujang? Akhirnya abdi teh tepi ka nagara siluman. Ngan ayeuna ngerasa heran Kang. Balikna bet ka dieu da basa mimiti indit mah di muhara abdi teh. Atuh Kang Dudu meni colohok asa henteu percaya kana eta omongan Ali Rohman. Tapi rek teu percaya ngarasa berat sabab ayeuna kaalaman pisan ku manehna. Yen dipaling ku siluman diwadalkeun kudu ngaran salia urang lembur galumpit. Kunaon Kang meuki ngahulang? Kutan teh nepi ka kitu nanya Ujang paingan atuh paingan matak. Heran. Tapi kumaha lamun parantos kieu Ujang ka mana jalan ka lemur yeuh? Yuk Kang.
urang kaditwe urang papai kanu rada caang sugan jeung sugan aya jalan satapak parantian ngalasu atau naon we da yakin imah tuh deket-deket ka leuweung sabab tatangkalan oge jarang kumbada geuning tuh. Heuh nya. Hayu atuh Jang, yuk. Nya sanggeus kitu mah terus duanana laleumpang ninggalkeun eta tempat urut teureureuh bieu. Jang Ali Rohman leumpang teh heula dituturkeun ku Kang Dudu anu leumpang ditabuhan ku recetna sorak manuk. Atuh eueuh reureureuhna. Ganeng we di jero leuweung teh. Beuki beurang alam telah beuki rame. Silit tempas jeung baturna. Sawareh mah tingkleper ngicihkeun jagung-jang bauna mah buluna kaibunan meureunan peuting tadi. Beukilila eta alam khususna mata poe beuki caang. Nu akhirna berai sang Batara Surya meletek. Cahaya nyabrot nyaangan buana pancetengah estu di matak betah jeung matak waas. Atuh kayaan alam beuki caang teu matak hariwang. Jang Ali leumpang beuki sumanget da alam geus poyan. Bari jeung manggih jalan anu rada lidig sigana bae tapak suku jelema. Kadengean ak-ak ukuk kuakoe sorak monyet meuni gandeng beuki tararik jeung ngalobaan. Tayohna bae eta monyet-monyet teh kakarharudang meureunan. Kageuingkeun ku nu laleumpang ting gorobas di handap. Puguh we Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu teh meuni coroho. Lantaran monyet teh gandeng luhureun. Reng Ali Rohman eureun terus tangga hayang sidikan wisada. Barang breh teh tela monyet teh meuni reuy lobana tangkal kayu. Ngajarentul bari jeung panon melong ka handap. Sawareh ting tirilik dina dahan bari jeung teureun-eureun ting karwek di sarada. Kang loba monyet tunah di mana itu nya? Ulah waka seueur saur Jang, Wan. Ulah waka seueur saur akan masieun ku monyet ku monyet teh sabab inget ke di negara siluman akan kungsi di Panyara malah dihijikeun jeung jelema-jelema nu buntutan. Eta mah sarta beungeutna percis jiga monyet Jang. Ih, mata kukurayeun mata kelenyapan hate wah sing ganjang Jang ah. Cek Kang Dudu muhilaan leumpang. Lantaran manehna sieun pisan ku monyet teh. Asa baluas meureun lamun teu inget keur di nagara siluman. Malahan mah Ali Rohman oge asa diingetan. Manehna nyawang ka alam siluman waktu ka karajo kalun-alun teh. Di dinya memang loba jelema tapi robah jadi monyet. Bener pisan Kang. Abdi ge inget keur di alam siluman. Manggihan monyet nu kacida lobana jeung geledek. Jigana mah moal aya bedana jeung monyet-monyet anu aya di luhur. Ih, kumata kukurayeun. Cek Jang Ali Rohman berjeng nu ngeclik nuturkeun Kang Dudu. Duanana tim kurobas dinu bala ninggalkeun tempat eta. Anu di luhurna loba monyetan anu keur arulin nadahan kayu. Sorak monyet kalah beuki rame patembalan jeung baturna. Kawas-kawas anu reuwas nempo dua tantungan jalma nu keur laleumpang bangun rusuh. Malah monyet anu badagna mah gugurayangan bari jeung disada tarik pisan. Es kuning mata kreuwas jeung katorekan. Parandene kitu Kang Dudu jeung Jang Ali Rohman mah terus leumpang teu gali deui. Channel asli dongeng Mang Dedi. Nu akhirna lalampahan Ali Rohman jeung Kang Dudu tepi ka hiji tempat nyatana ka Tegal Jungkut. Di dinya mah kaayaan alam teh plung-plong meuni lalega. Tatangkalan-tatangkalan nu jarangkung badag geus kaliwat. Tapi lebah dinya oge ari monyet mah loba. Tin jarantul we dina Jungkut berjeung maroyan. Atuh nirwasin anu duaan teh.
lantaran didinya kaceda pisan loba monyetna. Oh jang, sugan mah dagara monyet teh jadi mah yeuh. Tuh tinggal ijak tuh. Anu keur nyaliksik sabab loba pisan di. Anu ngajeran tuh bare moyan. Kamana jalan anu lowong yeuh. Da geuning loba monyet di dieu mah. Sieun akang Ojang. Bener pisan. Nagara monyet beureut teh nya. Paing atuh paingan loba monyetna. Di geuning nagarana Kang. Jigana siluman monyet oge di dieu meureun. Kumaha atunya ka mana jalan pibalikeun anu lowong. Kuring king rasa sieun Kang. Cek perancahan tuh Jang sabisa-bisa ulah sina ngahalangan jalan we. Nya Kang nya cik cik. Urang bismillahan urang perancahan nah daekeun kabur atuh moal tah. Da urang mah ngan sakadarek ngalewat hungkul mau ngaganggu. Cek Jang Ali berjeng terus gerenyem babacaan. Nyinglar bangsa siluman selmin dedemit siluman setan ida jilakna tullah. Barang geus cacap marancahan atawa babacaan. Eta monyet-monyet anu loba teh Ting kocak, ting jarerit, estuning mata kuatir. Terus atuh laluncatan ngajauhan ka Ajang Ali Rohman katut Kang Dudu. Terekel, meni bangun babari neh kata kakai. Ting terekel berijeng tawaleh jejeritan. Ngan matak aneh. Di antara anu jejeritan nya teh aya anu tulung-tulungan. Sada-sada jalma biasa. Sorana menikeun kamelas-melis estuning mata kuatir. Asa nyerapan hate Jang Ali Rohman matak dedengieun. Nasada aya nu menta tulung nya Kang. Sahanya? Nya, akang ge nguping sada aya nu tulung-tulungan. Nah manusia atawa monyet. Nah monyet atawa manusia, tapi urang teh jauh kana halampahan Jang meuni oge urang balik pe Jang yeuh. Bisi aya nu ngahalangan deui. Keun bae lah anu menta lutung, menta tulung mah bisi siluman nu ngahajan ngagoda ka urang. Tapi meuni sidik sora jelema teu menta tulungnya Kang. Nganti kenyahoan ti mana datang manusia atawa monyet anu menta tulung teh nya Kang. Itu ayu Ujang, sing inget atuh Jang ieu teh pan aya di nagara siluman. Nanan oge sing sarwa aneh mun urang kurang pangeran mah. Duh, matak cilaka. Ceuk akang ge yuk, ayeuna urang malemur. Bisi aya nu ngaganggu. Ke antosan sagedap Kang. Hah? Antosan sagedap. Aya naon atuh Jang lah. Keung akang mah. Ke nasaha anu minta tulung teh nya? Keur gunem catur kitu. Gujrang teh anu turun ngatang ka kiara anu badag. Barang direret hiji monyet nu kacida badagna. Buluna gigis rawun halisna cokro mindingan mata nu bolotot rundat-rindat. Gegag. Eta monyet badag teh lumpang ngadeukeutan ka Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu. Nu harita narangtung di tega jukut. Eueuh. Gebeg duanana ti ngarenjag bakat kuriwas. Da kakara harita tumanggih monyet anu sakitu badagna. Tingali Jang. Kunyuk muni badag segede muning. Cek Kang Dudu harita ngaharewos berjeng ngunjuk. Malah ngalaper ongko bakat kusieun beungeut nage pias. Lumpat Kang. Lain lawan-lawaneun ieu monyet siluman ieu. Cek Jang Ali. Harita atuh ditah lumpat. Atuh beretak. Dua nana lalumpatan. Tenulih kana nanaon. Sabab sieun diberi ku sakadang monyet nu sakitu badagna. Horeng si mana horeng. Kimandahong anu ngagegeh di dinya. Nu keur ngasuh monyet-monyet nu sakitu nyayeud lobana. Gancang ngecarita Jang Ali jeung Kang Dudu ke jauh ninggalkeun eta tempat monyet teh. Sarta tarapi ka hiji jalan satapak anu bersih jiga dipiara. Orang Jang. Aduh. Reg duanana arerin. Terus gukdek dariuk berjing ngalungsar napas ngahengap sumut calawak. Lantaran kacida pisan capena tas lumpat tarik teh atuh dasieun ku monyet badag. Kesang ngucur masihan awak. Beungeut bareubeu beureum angeun seueur
lantaran beuteung lapar di bawah lumpat atuh nyelak kana angen. Aduh, dipuhnya anjang, angen, deg-degan. Lo bakal ngomong capek makan, sok cicingkeun heula. Manuk recet di sarada patembalan jeung baturna bari jeung neuteub ka handap. Ning jigat nu ningali dua tangtungan jalma nu ngalungsar duaan, nyatana Jang Ali jeung Kang Dudu. Napasna duanana ngahegak ngeureuhkeun ka cape, bari jeung usap beungeut miceun kesan. Ngan untung we angin ngahiliwir ngupahan, karasana tiis estuning matak seger nambahan jagjag kana awak. Nya lila kulila mah nu duaan teh tateg deui hatena, jagjag deui awakna. Alah, untung bisa keneh lumpatnya Ujang. Lamun ceuk henteu beu matak cilaka bakal disiksa ku Raja Menyot. Ih, kakara akang mamagihan monyet sakitu gedena. Cigana mah monyet siluman nya Jangnya, anu sok dipunjung dipujak ku jelema masyarakat. Yo, murun pamunjungan ka monyet teh nya Ujang. Da buktina si Salia oge geus tega nyebakeun ka akang. Kurang ajar tah si wawalak deuh. Lamun nyaho dodonesna dijorag karek diwarah, moal salahkan. Kulan moal salahkan tantu jadi pisan tepat pamujaan pamuhitan ka monyet teh. Da buktina ceuk Raja Siluman oge geuning aya jelema anu tega nyebakeun ka akang. Minangka panuturan ana harta banda anu cekal ku manehna. Anu katalah Salia teh ngahaja micen duit di jalan. Maksudna micen duit ngarah aya anu mulung. Dosa abdi teh Kang sebenarna mah. Sabab anu nepikeun duit siluman ka akang teh abdi pisan. Teu dosa di Ujang mah. Nah kumaha kitu? Da teu uninga kana sabab nu sababna. Apan uningana oge ayeuna beureunan yen eta artos teh artos siluman. Jeung deui Ujang kene anu nulungan ka diri akang teh. Teu nanaon sakitu mah Ujang ngitung-ngitung namahan pangalaman we. Ngan akang kacida gemesna kanu ngaran Salia urang galumpit. Hayang nyaho bobongokna. Dikumahakeun ku akang. Lamun panggih mah ditanya we ku akang mah. Aya akang alus Kang. Keun bae Kang, ulasna teuing nya. Pokona mah asa salamet teh urang teh. Ceuk Jang Ali bari jeung Sri sarta Jung nangtung deui. Hayang geura balik ka lembur Cikarang meureun. Hayang ngebrehkeun ka bunga hatena da tugasna hasil mawa Kang Dudu ti nagara siluman. Atuh Kang Dudu oge milu nangtung da sarua hayang geura balik ka lembur. Tapi can oge ngalengkah ke jebul manten hiji tangtungan aki-aki nu mamawa parukuyan tina kaleng. Dijinjing gulungeun kenca nu katuhu mawa sapunyere jiga mah kuncen anu deuk mersihan makan. Ya, mari gimana Jang? Nyahaya jigio? Eta aki-aki nanya bangun kaget. Heran nempo 2 jama nu aya di dinya. Padahal masemehna teu aya nu ngaliwat ka hareupeun mah imahna. Jeung deui tara aya jelema anu kumawani ulam perang ka dinya. Muhun Aki, abdi teh nyasa bade ka lemur Cikarang. Nanging keterang jalan ka mana atuh salasna ki? Ceuk Jang Ali Rohman bungahin. Sabab bisa nanyakeun jalan ka lembur. Rek aya mur Cikarang Bapak di atuh Jang tuh. Aditu Cikarang mah tuh jalannya kadinya tah. Papai we kaya bak engke manggih wahangan terus mengko ka kidul. Tah, lamun geus beak jalan eta bakal manggih padapatan sorang anu kakulon terus tepi ka suku gunung itu tuh. Channel Berkah Tah, Sejarah. di dinya mah Channel babari. asli dongeng Nanyakeun Mandiri. deui we. Cang geus deukeut ka lembur Cikarang. Yang ayeuna mah abdi deuk nanya ka Ujang duaan. Saha jenengan jeung naon sababna kumawani los-los ka dieu? Eta aki-aki malik nanya. Dah keukeuh penasaran. Bise eta 2 jama teh tas di tempat pamunjungan
bisi ngaruksak atawa ngotoran. Abdi teh Ali Rohman ki. Ieu pun lanceuk jenenganna Kang Dudu. Abdi duaan wangsul ti gunung margi ayaan miceun ka nagara siluman. Lajeng wangsul nya neme dugi ka dieu. Tah kitu maksudna maki abdi teh nyasab. Dupi aki bade ka mana ieu teh jiga-jiga nu bade ka kuburan. Cek Jang Ali nanya kata aki-aki. Da sarua penasaran. Komo nempo beungeut aki-aki anu robah beuki penasaran. Aki teh kuncen Jang. Rek nempot tempat babaki di tongoh. Dageus matuh unggah isu. Tapi aki kaget biasanya mah cara aya manusia nu kumaha ngulam pereng ka dieu. Lamun teu dianceur ku aki tapi nyaha ujang kumawani. Da teu kumawani ki. Abdi mah ngaranna oge nyasab. Ka dieu teh atuh teu terang jalan. Nah gunung naon atuh ieu teh ngaranna ki? Ieu teh Gunung Padawit Jang. Tempat pamunjungan, pamujaan, pamuhitan, jama-jama nu hayang beunghar. Nya di dieu pisan tempatna teh nu dicarikan ku Kanjeng Raja Kimandahong Raja Monyet nu gagah jeung beunghar. Tah kitu sia moyang. Ari ujang duaan tes di marana tuh. Los ka dieu buah-buah ngaruksak ieu. Pujeng-pujeng ngaruksak ge anu puguh mah sangsara abdi teh. Sabab Margi abdi teh dipicieun ka leuweung ku Raja Siluman teu dipulangkeun ka Lemur Cikarang. Lamun kitu mah aki teh kuncen atunya. tah bener. Aki teh kuncen katelah mah aki nu katelah mah Ki Rawit. Nyokot ti ngaran gunung. Jung atuh berawal ka itu. Ulah lila-lila cicing di dieu bisi cilaka Jang. Ceuk eta aki-aki horeng simana horeng. Aki kuncen nu katelah Aki Rawit teh. Nitah indit ka Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu. Lantaran bisi matak sangar jadi mamala. Hatur nuhun. Mangga tuki. Hatur nuhun kana piwejangna ngan upami tiasa mah lirenan we atuh janten kuncen pamunjungan teh tuki. Da seueur keneh atuh pada melak nonusane. Naon sia? Kurang ajar mamatahan modal kamari sia. Halik sia geura nikah kitu sebudak lemut. Kudu loba batot sia ka kolot mah. Kolot saha sia jeung aing? Nu sakali-kali disadak kitu bebekeun ka sia cungur sia. Aki Rawit bener-bener ngamok atuh mending ngarenyag Jang Ali Rohman teh. Manehna teu wanian ngomong deui. Tungtunang ngaleos buru-buru indit dituturkeun ku Kang Dudu satengah lumpat. Bari jeung rusuh ninggalkeun aki-aki anu amek-amekan. Parandene kitu ge lain hartina teu wani debat jeung eta aki-aki. Ngan waktu jeung kaayaan kurang nguntungkeun. Nu matak Jang Ali mah milih balik we jeung Kang Dudu ka Lembur Cikarang. Tasubri para waregi banglu salampahanana Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu anu seja mulang nyatana ka Lemur Cikarang. Teundeun heula sakedeung tunda sakedap. Ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka Lembur Cikarang, khususna di imahna Kang Dudu. Lembur Cikarang, bangsa alam harita teh mata poe geus luhur. Panasna meni moreret. Urang lembur loba nu teu indit kepagawean ari sabab sarerea ngarasa panasaran hayang nyaho ka nasib Kang Dudu anu keur diteang ku Ali Rohman. Masih keneh araya we harita teh di imahna Kang Dudu. Kasepuhan nyata Aki Sanip aya di dinya. Pak Haji Burhan Bapak Lebe ya capara kanca masih keneh ngarariung di imah Cimo pamajikan Kang Dudu teh. Malahan mah para pangurus lembur oge araya di dinya kabeh. Ku palebe sakalian disuguhan ngarah baratah cicing di imah cenah.
bari jeung ngadaguan datang Jang Ali Rohman anu keur nyusul Kang Dudu ka alam siluman. Anu ngadaraguan tetep sabar padahal magis lila caricingna di dinya teh ngan ukur kasapih ku salat subuh we wungkul terus ngariung deui sabab sararea pada hayang nyaksian datang Jang Ali bari jeung mawa Kang Dudu. Tapi sang geus mata poe ampir mancaran kahariwang geus mimitingan cik dina hate masing-masing bisi Jang Ali Rohman teu hasil nyusul Kang Dudu malah haramana Jang Ali Rohman ge Pak Haji Burhan muni geus teu geunah cicing gawena teh tengok deui ka jalan liuk deui ka jalan matak nyeri beuheung sesonggeteun balas nempoan anak anu teu aya bulan. Ye kumaha ge mun geus kieu nya iraha kira-kira napi datangeun pun anak ge sabab geus tereh lohor yeuh tapi pun anak can aya datang kamana nyusuna tah lamun teh mah teu aya mulang Ceuk Pak Haji Burhan tumanya ka Aki Sanip nu harita keur diuk berjeung ngahuhulang mikiran Jang Ali Rohman nu dititah ku manehna pikeun nyusul Kang Dudu ka nagara siluman. Ngadenge kekecapan Pak Haji Burhan kitu pok bapa lebe harita sumohon ge abdi ge ngaraos hariwang adi kieu mah yeuh. Sabab anu disusu teh aya mulang anu nyusunan ngayayap teu aya beja-bejana acan deui. Ceuk bapa lebe ngarasa hariwang bisi Jang Ali jeung Jang Dudu teu datang deui ka alam manusia. Ngadenge pananya tinuduaan kakara Aki Sanip ngajawab bari jeung salancar. Sing sabar ujang-ujang. Ya, Jang Ali Rohman jeung Jang Dudu teu datang deui kumaha ieu teh tanggung jawab Aki ya. Lamun sareupna barudak eueuh mulang eueuh datang Aki arek nyusul ka ditu kunadi ka nagara siluman. Sakabeh ilmu panemu sampe pamake bakal diketrukeun kabeh ku Aki. Ya. Tapi asana mah teu kudu kitu Jang Haji, Jang Lebeh. Lantaran poe ge moal burung daratang barudak teh. Ngan Aki can bisa nangtukeun jam-jamanana. Teuing jam sabaraha pidatangeunana jeung cepat wawuh kana jam tangan teh lah. Jawab Aki Sanip esdunin mata gregreg ka sararea. Sabab mere harapan anu yakin. Pok Haji Burhan Ya nuhun atuh pami kitu mah. Sim kuring percanten ka saera Aki tapi naon anu kedah dipilampah ku urang ayeuna yeuh. Nah cicing bae jiga ayeuna can api kumaha ieu teh kasepuhan. Ulah loba dicabak we ya. Kumaha? Ulah loba dicabak Jang Haji. Jeung na deui teu kudu mikiranna naon. Ya. Cara cicing cicing urang ngajagoan datang Jang Ali jeung Jang Dudu. Sabab sadaya oge kudu jadi saksi atuh. Ngarah ayeuna yakin jeung pasti ulah aya basa asa-asa atawa samar. Tah. Ulantaran kitu we anak kesel sakedeung mah. Ulah harek waka rincah. Sabab saha deui coba heug. Anu rek ngabagyakeun barudak lamun lain urang salaku kolot-kolotna segara ayeuna mah kieu sing jang-jang ngobrol tah arek damdaman ngainya ngan ulah ka mana-mana ceuk Aki Sanip. Maksa sangkan sararea cicing di dinya ulah wakabarali. Menang parentah kitu atuh saurang oge teu aya nu ngabantah. Sararea cicing di imahna Ceimuh alias imahna Kang Dudu. Teu aya nu wani balik ka imahna atuh deur we ngobrol sagala diomongkeun padu rame. Ngarah teu karasa ting kesalna cenah cicing di imah.
harita teh khususna mata poe ngarayap. Nyerelekna waktu asalila pisan poe eta mah. Peda eta aya nu didagoan meureun. Nya nu akhirna cunduk kana waktu datang kana mangsa. Nu dianti-anti teh akhirna mah tepi. Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu tarpi kasih lembur Cikarang. Tareh anjog ka lembur. Mangsa alam harita teh kira-kira bada asar. Kawantu anu lumampah teh kacidak jauhna. Jeung deui can pati apa kana jalan. Sakitu ge untung keneh bisa lancar. Di jalan teu aya kajadian naon. Alhamdulillah birobbil alamin. Teu burung tepi urang teh Kang Dudu tu geuningan. Lembur geus deukeut ngan kadimeakeun pengkolan nu eta. Ceuk eta jama horeng si mana horeng Jang Ali Rohman nunjuk ka deukeutang ka Jambu Batu. Di dinya teh memang aya pengkolan anu berasna ka lembur. Mohon Jang Duh. Salamat urang teh bisa tepi kana di jugjug. Tapi kumaha kira-kirana kaayaan di imah akang ayeuna? Nah loba keneh jelema atawa henteu nya asa kagok karek datang teh. Nah make kagok Kang. Kumaha Jang? Nah make kagok. Rek kagok meureun teu meureun da akang teh geus disangka jeririwa alias jurig. Cek Kang Dudu bari jeung hariwangeun. Bisi manehna teu diaku ku kulawargana. Peda eta geus kabijakeun maot meureunan. Tapi Jang Ali Rohman gancang mereka terangan. Teu kudu salempang Kang Dudu. Sababangna abdi nyusulan teh naon teh? Sararea oge ngaharepkeun sangkan Kang Dudu balik deui ka lembur. Da geus kanyahoan rusiahna yen akang teh encan maot. Tapi akang teh disebakeun ku jelema anu katelah salia urang lembur galumpit. Sina dibawa ku siluman monyet kitu. Ari nu jadi cukang lantaranana teh deui iwati duit teh. Tak kitu nu sanyana mah Kang. Jadi akang teh encan disangka maot ku urang lembur oge. Oh nya teteh lah akang teh geus beunang ku siluman. Akibat kasarakahan mangkeluk nu katalah salia. Tapi nah yakin si salia teh geus nyebakeun akang ka siluman yang Kang Dudu jiga nu asa-asa. Lantaran pikiranana can teteg jiga sasari. Loba keneh gogoda anu matak bingung kana pikiran. Geus loba bukti Kang. Kahiji pangakuan ti Mang Kamin yen poe Jumaah nu geus kaliwat anu katelah salia teh nganjang ka imah Mang Kamin. Atu kaduana geus aya pangakuan ti Kanjeng Raja teh apan? Kanjeng Raja Siluman yen si salia teh geus munjung ka monyet sarta nyebakeun akang pan minangka caosna. Piraku akang poho deui alah nya. Channel Berkah Segara. Mun kitu mah urang teh kudu males pati ka manehna meureun ka saha? Nya kasih salia sabab tumanjang lamun diantep mah bisi ngeuneunaheun ngabinasa ka batur sakarepna Ulah Kang. han Ulah. Urang mah ulah boga karep hayang malas. Keun bae atuh da geus salamet. Teu kudu dijieun pikiran Kang. Ngan lamun urang hayang nulungan pek bae ku abdi diidinan. Malah mah arek dibantu. Cek Jang Ali berjeng ngareret. Terus lempang deui. nulungan. Harus ujang mah nulungan naon ka jelema kitu patut jang waraheun kitu mah kudu dago ada carehamna lain kudu ditulungan. Wanci nyapih mangsa misah caug para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna? Nah bakal narima kulawargana yen Kang Dudu can mau? Geun lah insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu ka 27 na. Hatur nuhun jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.